Dharma anu memang nages ngarasa kumaha kahebatanna ieu jalma. Anu memang ku urang gadog mages dianggap hiji culik anu kacida matak ngabahayakeunana. Manehna henteu sologoto, gana-gana wani nyamperkeun ngakentak manehna lumpat ka tengah lemur bari gogorobokan. "Ai, badaya! Culik datang deui yo! Awas! Awas! Ieu culik datang deui ka dieu yo!" Atuh lain dikieun Abah Jagur ngarasa reuasna ka minabina. Sarta teu kira-kira gemeseunana dumeh taca naon-naon geus digareuwahkeun, geus diributkeun diculik-culik sagala rupa. Teu anta parah deui, sea keceleng. Manehna ngudag Ki Dharma. Ngan sacorelatna keur Dharma geus bisa kasusul. Teu anta parah deui hiuk bae Bah Jagur ngulangkeun panimpugna. Maksudna mah rek mapeg punuk. Tapi goreng-goreng we Dharma teh muridna Pasuta. Saeutik bae mah leuwih ti heula geus ngarasa yen aya angin anu nyamer kana punukna, geus cop dina hatena yen ieu jalma anu keur ngageblig di tukangeunana teh pasti rek ngirimkeun naon-naon kana huluna. Teu panjang mikir deui rikat manehna ngarandeg bari dongkok. Nya mamalana mah Bah Jagur sorangan anu kudu ngalakonan. Ari hiuk plos, pereupna poos, kedu. Sukuna anu keur lumpat teh ngarumpak badan Dharma. Aduh, sedan. Sedan asuh. Ngarumpak badan Dharma anu keur dongko. Sedan suah. Atunya teh beda tinu direngkas ari keduk ari curalit bae Bah Jagur ngadon poksai. Sirahna ti heula nutug ka handap ngaliwatan badanna Dharma. Kata mah deui ku Dharma dibantuan awakna digeblagkeun ku dua leungeun. Setan, rasakeun keuna sia. Katuduh-katutuhna teh Ki Dharma salah nyabak deui. Anu meneran disurungkeunana teh dina palebah kakawatna pisan. Atuh daek teu daek si jago garung teh ari kapencet si Ki Jematna mah nu cadu diragap batur. Teu burung we ngagoak walah wah weuleuh weuh jaba sirahna ditutug kana taneuh. Setan. Setan kurang ajar sih. Bangka waras ya setan. Auge nyekel kantong jimat aing kurang ajar sih. Bah Jagur nyarekan terus kudang beri sengar-sengir lantaran ngerasa seueul. Hulu mah ditutug teu dirasa ku manehna teh atuh. Hulu mah ditutug teu dirasa ku Bah Jagur teh. Culik tolong badaya tolong. Aya culik ya. Dharma rikat ngedeg-deg deui lumpat. Atuh jalma-jalma teh geus lain dikieuna deui ributna barang ngadenge anu gogorowokan teh nu tayalian sidik kadengena sora Dharma. Riab lalaki mah kalaluar bari taya anu lengoh pada marawak pakarang, pada marawa pakarang sapangabogana pangabogana. Pada marawa pakarang sapangobo. Riab lalaki mah kalaluar bari taya anu lengoh pada marawa pakarang sapangaboga pangabogana. Aya bedog, aya gobang, malah aya anu mawa kuli sagala rupa atuh padagi ngala bagong kaleuweung waktu harita teh. Seak keceleng Pasuta kaluar deui berebet muru ka jalan. Tapi nu diudagna mah geus teu katemong harita teh iwal ti beleg-begna poek peuting anu ngagebleg. Iwal ti beleg-begna poekna peuting, iwal ti beleg-beg poekna peuting nu ngagebleg hareupeunana harita teh. Mata kuatir polahna Pasuta berengbeng ka ditu berengbeng ka dieu lulumpatan bari teu puguh nu dijugjug, bari teu petot gogorowokan nyamat-nyamat ka anakna. Sorana maneh geus peura. Dua kali manehna ngalaman kiamat hate. Sakali ti heula waktu kalengitan anakna. Ayeuna ditumbu deui ku ngrelesna anak kukutna. Nu dina soal kanyaah mah geus teu aya bedana atuh. Taksiran bae bakat tingku geus ngarasa capek. Gek bae Pasuta diuk ditepas di baturan ku batur salemurna.
nuti tadi oge pada mimiti neangan we pada mimi ku batur salemburna nuti tadi oge pada mimilu neangan bari ngajengutan buukna nu geus loba bodasna atuh bari ngajengutan buukna nu geus loba bodasna bari ngajengutan buukna anu geus loba bobodasna surudut cipanona pasuta nyaclakan ngabaseuhan dua pipina anu geus mimiti karijut pinuh kuku anu geus mimiti karijut pinuh ku gurat-gurat kakolotanana yang teingan ieu deuh nah ieu nasib di heula geus puguh geus leungit anak kuring teh geus leungit nu di heula teh ayeuna geus leungit deui anak kuku teh aduh nah kumaha ieu teh coba teu deungeun kudu ka mana neangan-anak aduh baheula leungit ayeuna anak kukut leungit ieu mah yeuh nasib ari Bahjagur mah harita teh terus bae mangpret ku kuliwedan dinu poek bari mamanggul lekarna anu geus teu bisa nyora deui lantaran geus dipencet urat beuheungna ngadaplok we dina tak-takna Bahjagur bari nyurucudkeun cimatana dina tak-takna Bahjagur bari nyurujudkeun cimatana Bahjagur bari leumpang teh hatena mah seuri lantaran ayeuna mah bakal kalaksanakeun males ka nyeri kanu jadi musuhna uteukna terus muter keur mikiran kudu kumaha nyiksana ieu budak supaya puas memeh ngaleupaskeun nyawana teh kudu ngasaan heula panyiksa di mana geus ngamabatang kakara manehna rek ngelemet ka Cicapar pikeun mulangkeun budak ka kolot-kolotna kitu maksudna Bahjagur teh kitu we rek ditendeuna teh dina golodog imahna belenyeh manehna seuri sorangan lantaran geus kacipta kumaha ibur guyurna nu jadi indung bapana sarta kumaha bakal pinyerieun hatena punah we kanyerian kagumilar teh teu panasaran boga leungeun jadi tanpa daksa oge da geus bisa mares kanyeri ieu atuh ceuk paribasa teh mah teu panasaran boga leungeun jadi tanpa daksa oge da geus bisa mares kanyeri ieu ku parna nangalamun teu kapirosea ti hareupeunana aya anu ngagedig leumpang bangun anu rusuh atuh itu barang titen deui teh yang di hareupeunana aya anu keur leumpang puguh sasat leumpang sabulang bentor geus hayang geura nepi kana dijugjug katurug-turug jeung poek deui atuh panangalan kapareumnakeun atuh teu malire deui keduk pe diadu itu ieu padaruas sedan saya malah Bahjagur mah manit ti buburanyat malah Bahjagur mah manit ti buburanyat keur ngalamun aya anu nembrag satakerna adat-adat jago anu geus garung teh atuh manehna nyentak bari ti popolotot kan hanyakal peuting jadi teu pati tetela parona anu molotot teh nah lumbang teh atuh teu nulu ai sarua bae ani gawe ge teu neuleu mun didinya lain mata peda mah pilaku make diadu atuh kisilah sigana mah geus kolot naker tapi sorana masih keneh keren atuh tanagana lumayan eta we sakitu diadu jeung jago garung awakna manit teu onget-onget gampang sia ngajablok modelos ya gampang nyapluk modelos ya Bahjagur nafsuna asa kasunut polahna ieu jelema teh asa ngoanaker ka manehanana saruana deuleu sia
Ani ka oge nyarita teh paduhai sia. Kisilah ngahualkeun. Ai. Kurang ajar setan sia. Kurang ajar. Bah Jagur bener-bener geus teu bisa ngawasa deui nafsuna. Teu anta parah deui hiup bae manehna narajang. Kurang ajar setan rasakeun deui sia. Hop. Ya. Sok, naon ieu teh? Kisilah ngaranjung. Lain reuwas ku ditarajang tapi reuwas ku eta nu dipake neunggeulna teh bet budak lalaki digebugkeun teu beda ti gada si rujak polo bogana Ki Bratasena. Bogana Ki Bratasena. Sugan jalma edan ieu ya. Kisilah nyarita deui bari ngagentak loncat ka gigir. Hap ya. Hap. Sedeng leungeunna ngaheat rek ngarojok kana igag burung lawan. Tapi sanajan poek oge Bah Jagur cingeus kana piwah laeun mah rikat manehna ngageserkeun awakna bari ngahiukeun deui badan kanu daek dipake babuk bari ngahiukeun deui badanna. Tapi sanajan poek oge Bah Jagur cingeus kana piwah laeun mah tuh rikat manehna ngageserkeun awakna bari ngahiukeun deui badan karena bari ngahiukeun deui badan karena rek dipake ngababuk hulu tapi kisilah tetela lain jelema sabongbrong ngan sacorelat manehna ngakilat bari luncat pinah tempat hatena maka sidang ngarasa kagetna budak dipake paneungeul teh mani teu kecet-kecet kawas anu geus taya nyawaan. Tuh beureup kencana awor jeung gadona Bah Jagur. Sedang leungeun katuhuna ngaheatkeun kana pigelang leungeun Bah Jagur, ngaheat kana pigelang leungeun Bah Jagur anu keur nyekel karna. Bah Jagur rada ngakibeg badana ngagaleong rek labu, tapi ngagentak manehna luncat nuturkeun berat badana ngakilek malik kieu deui nyabetkeun panggebugna kana hulu. Rasakeun sia hop. Moal eleh kisilah ye. Sok lah ngaran kuring kisilah ye. Lep. Kisilah nyumputkeun sirahna dina gerakan serok nyusup burengkal ngejat ka gigir ngagunakeun gerakan kodok hejo. Suku neceh kana walikas sedengkeun leungeunna ngababuk pigelang Bah Jagur anu teu beurap ka Bah Jagur teu wudu ripuhna ka midabina manehna eleh lancingeus. Temahna geus sababaraha kali manehna kabeunangan sarta tacan bisa males harita teh. Tacan bisa males sakali-kali acan nu akhirna Bah Jagur jadi ngababi buta huak kiuk subat sabat badan karena dipake paneungeul harita teh. Waktu kisilah ngorebat nyingkahan paneungeul nu jadi lawana. Kabeneranana manehna ngecat ka deukeut tangkal jengjing anu gedena taksiran aya 2 tangkep mah. Kakarago ge clek panggebug Bah Jagur geus nyuruntul deui datangna nyempong ti gigir rek ngecat eueuh bahan puguh gigireunana ngajelegjeg tangkal jengjing nu sakitu gedena. Teu panjang mikir lep bae kisilah nyumputkeun badana sedengkeun badan karena dipake panggebug ku Bah Jagur ngahiuk luhureunana geus moal salah deui tangtu bakal ngagecet kana tangkal jengjing anu sakitu gedena. Waktu kisilah ngalepkeun badana dina gerakan serok nyusup ku maksud tadi mah rek terus ngahanca beuteung lawanna anu katemong molongpong kosong taya anu ngahalangan. Tapi ngadadak sakit pisan manehna mireungeuh nu herang-herang ngaparasat dina hiukna badan budak anu rek ngagejret kana tangkal. Kisilah ngaranjug pangaruh panenjona nu kacida seukeutna. Sok sanajan sakolepat manehna geus bisa mastikeun yen eta nu herang teh tangtu panon budak. Ku kituna geus teg bae dina sangkaanana. Yen ieu budak teh hirup keneh geuningan. Kukituna kalawan sakilat pisan manehna ngarobah niatna sakicep leungeun manehna anu jadi rek. Sakicep leungeun manehna anu tadi
sakicep leungeun manehna anu tadi rek dipake ngahanca beuteung ngelawan teh ya ayeuna ngahiuk ngababuk pigelang leungeun musuhna kalawan dibarengan ku tanaga batina cedak reg bae panggebug bah jadur teh ngadadak eureun badan budak anu ngan tinggal sasentieun deui anggangna tina tangkal kai sakilat harita teh Kisilah ngajewang budak dina gerakan manuk besi nyabet anak lauk rasakeun kurang ajar hop gah nu merapna ka Bah Jagur kacidah hebatna manehna ngakeblag nang karak bengkang bungadar setonsia sedeng leungeun duanana ngerepeng lantaran pigelangna dihakan ku teunggelan Kisilah anu karasana nyeri nyaksrak ka sakujuru badanna geus hasil newak budak mah Kisilah teh teu loba deui pamolah kecereng cerelat les baik kanu poek nu saterusna ngapelesat muruk kalemur gadog gebligna suku teh teu kadenge hiji tanda yen ieu jelema teh ngawasa hiji ilmu anu kacidah hebatna ari Bah Jagur nu harita oge ngagentak hudang deui barang mireungeuh nu jadi lawana ngejat sarta bari mawa budak teu talangke belesat manehna ngudag ngarasa wirang nu lain di kieu na make ngalakon ragrag ku jelema saliwat atuh kakuatan ilmu karangna digunakeun pikeun ngabledik musuh anu ningalkeun pakalangan kalawan tacan karuhan mana anu asor mana anu unggul sakilat Kisilah geus bisa kasusul temong ngolebatna dina beleg-beg poekna peuting bari mangul budak Kisilah atuh teu bisa netenan harita teh yen nu jadi lawana keur ngudag tukang ngeunana oge sanajan teu kadenge gebligna ciciren lain jalma hanap-hanap tingkat pangabisana tapi heok awakna anu memang beda tinu sejen ku Kisilah geus kaambe kabawa ku hiukna angin anu ngahiriwir ti tukang ngeunana kabawa ku hiukna angin anu ngahiriwir ti tukang ngeunana dipikir bisi ngaributkeun di jero lemur reg Kisilah eureun budak teh ecagkeun di tuna sisi jalan sedeng manehna ngajegat nulak cangkeng yang hareup sagemblengna ngadago datangna lawan anu barang Bah Jagur ngarong heap pok bae manehna menta budak Paliokon budak teh boraya andika jeung kaula teh taya sangkut paut naon-naon deuleu sia tuh hade dimulkeun gara-gara kurang ajar Bah Jagur nyaritakna sareh lantaran geus kauji yen ieu jalma teh lain jore-jore atuh lantaran geus kauji yen ieu jalma teh lain jore-jore ilmu panemuna moal nanyakeun saha-sahana ieu budak teh tapi nu pasti ku kaula moal dibikeun sia waraya Kisilah nu nemalan bari tetep sayaga geus kaijir ieu manusia teh lain jalma bener atuh tuh hade kitu boraya ieu teh incu kaula keur diwarah yo lantaran basangkal tara nurut ka kolot Bah Jagur masih keneh sareh diwarah atawa disiksa deuleu sia lain budak nu kudu disiksa mah diwarah mah deuleu tapi andika hiji aki-aki kurang ajar deuleu sia ngawarah budak teu beda ti nu rek dipaehan kurang ajar sia Kisilah ketakna pinuh kawani aduh naon perlu na andika uli biung kana ieu urusan naon perlu na sia ngajablog teh teu jeung kira-kira sok tong ikut campur kana urusan batu deuleu sia rek dibikeun atawa moal budak teh Bah Jagur mimiti heuras nemongkeun watak anu saujratna namun ku kaula tetep moal dibikeun rek kumaha andika deuleu sia nyawa andika taruhanana nyawa sia kayekeun ya sor ku kaula oge moal burung di tane deuleu sia
Maburung di tampanan siasor ka dieu. Sakarep ingsun, sakarep Andika diladenan di kukura. Kisilah nangtang. Ya, sabab ieu budak teh lain insu Andika deuleu sia. Bener-bener berdagong setan sia. Kurang ajar rasakeun setan ieu. Bah Jagur leungit kasabaranana. Heyuk wae manehna ngirimkeun jurus gugur gunung anu dilakukeun ku pereupna keng sakatuhu pilih genti tapi pinuh ku pancingan. Kisilah rada ngejat kagigir bari suku nangahlang rek najong pigelang leungeun. Bah Jagur mani haripet mireung suku anu Bah Jagur mani haripet mireung suku anu nyantong teh nu disangkana lalawara pisan teu talangke deui dampal suku ditewak tapi sakiceupna keur sasaran ngaleungit tapi sakiceupna keur sasaranana ngaleungit lantaran Kisilah ngadadak ngagurimpal malik nang kuban sedengkeun dua dampal leungeunna nahan kana taneuh. Dua dampal sukuna kalawan teu katiten ku Bah Jagur ngacedag kana beungeut dina gerakan kuda ngejat. Dina gerakan kuda ngadat anu antukna Bah Jagur ngacengkang tapi bebuhan kacida kuatna sakedet netra geus bisa ngawasa deui dirina anu saturuna luncat ngirimkeun panajongna dina gerakan runtag jagat salah sahiji bagian tina jurus padingdang atuh harita teh. Kurang ajar setan. Hop ya. Rasakeun hop ya. Ya. Kisilah nukayan badana masih keneh nongong sakicep gesurti yang dirina diancam ku tajong lawan anu moal buah hebatna. Sakilat manehna ngagorempal deui malik satekah polah rek newak dampal suku musuh tapi Bah Jagur ikat narik deui sukuna dibarengan ku hiji loncatan ngalayang ngaluhureun badana. Rasakeun hop ya. Hiu cedak. Dampal suku Bah Jagur sakilat pisan ngajejek sirah Kisilah rempeyak. Awak Kisilah ngadadak ngareunteut bari lungleng katura lengan. Teu beda tinu dipepeg ku batur. Teu beda tinu dipepeg ku batu puhu ceulina atuh harita teh tacan oge Kisilah eling bener geus ditimpah deui ku tajong runtag jagat kana gadona. Nu daek teu daek Kisilah kapaksa narima kana nasibna. Manehna ngalengak sanajan teu kapidara tapi ngarasa ripuh mah atuh nu aya. Teu burung we halita teh tetenyuanana diriakan sidah karasana ngupeng kawas anu katerap ku panyakit 7 kuriling. Sakilat ku manehna katempo sanajan bari remeng-remeng lawana teh ngacorelat nyamber budak tapi Kisilah teu leungiteun akal ngudag mah manehna moal bisa terus ngayap kana taneuh gerebek mangih batu sagede mumuncangan teu talangke deui belobar ku manehna ditengorkeun teu talangke deui belobar ku manehna ditengorkeun ka musuhna anu harita geus nongong bari nangkep karna atuh puguh we Bah Jagur ngagero. Wah, setan. Belok edan sia. Kurang ajar setan sia. Pokna teh kitu karasa tulang tonggongna kapentur pamaledog Kisilah dina gerakan budak angon maledog pakel. Nu karasana ku Bah Jagur lain bae sing siremun tapi oge seueul kana angen teu beda tinu kasura kacapuri ku jarum atuh harita teh. Teu beda ti kasura kacapuri ku jarum. Teu beda tinu kasura kacapuri ku jarum. Nu ngajadikeun Bah Jagur ngacengkeng nepi ka karna kabantingkeun. Setan. Tapi Kisilah najan masih keneh bari uleng sakilat luncat nyamber budak dina gerakan manuk besi nyamber anak lauk deui karena salamet aya dina sangkehan Kisilah sarta sok deui diecageun dituna bisi musuhna rek ngayakeun panarajangna deui harita teh. Deui katitih pangawasana kuno jadi lawan Bah Jagur lain jadi keder seber tapi nafsuna kalah beuki nganggo gudug. Rasana asa piraku make kudu eleh jajaten ku jelema anyar pinanggih. Teh kalobakeun deui omong serepet bae mesat bedogna. Sakali dipesat terus bae disabetkeun kana beuheung lawanna. Ari Kisilah anu ayeuna geus pulih deui ingetanana sabihara sabihari.
Barang mirengeh seseketna bedog rek nigas kana beheungna manehna rikat ngalegot tina gerakan belut ngaborengkal. Setan sia. Nah, rek ngabongohan ka aing. Bari leungeun katuhu ngetrok si ku musuh nu nyekel bedog sedengkeun leungeun kencana ngapelsat ka hareup dina gerakan caralinok trok. Bah Jagur kapaksa ngecatkeun awakna bari ngageronahan ka nyeri geus puguh sikuna mah asakeunna ku setrum nu ngakibatkeun leungeunna ngerepeng oge beuheungna karasa nyeri anu lain dikieuna lantaran dirojok ku dua ramu musuhna. Kurang-kurangna teas kulit mah hanteu sigana mah dua curug kisilah teh pialaku teu noplos kana ganggerongna. Setan. Kurang ajar setan. Yes ya. Jelema jahat ente emangnya. Jelema jahat ya mah. Maknya dek miara budak juga kitu dalah sia. Ieu mah dek ngaolah budak teh juga kitu sia. Ieu mah dek maehan budak kitu panehna mah ya. Bari ngarasakeun kanyerina Bah Jagur sakedapan mangahuleng. Ngarasa kaget ku gerakanana ieu jelema sarua pisan jeung gerakanana pasuta. Ngan ieu mah leuwih cepet oge daya tahanna leuwih kuat sarta daya tenggelanana leuwih hebat ngan umurna leuwih kolot. Teg bae dina hatena yen ieu jelema teh tangtu masih keneh urang gadog tapi naha basa ti heula mah beu teu kapanggih atuh jeung manehanana. Geus mikir kitu hiuk deui manehna narajang. Bedogna bedog si oray ayeuna mah ngahiung ngahijikeun sora anu matak nyanterkeun kana hate ngabijilkeun sora anu matak nyentarkeun kana hate. Ari kisilah puguh we ngaranjug oge barang mireungeuh nu jadi musuhna ngalakukeun gerakan lancah maung anu pikeun manehna mah anu geus cukup pengalamanana ngumara ka ditu ka dieu. Sarata lain sakali dua kali tapi geus aya ratusna kali ngalaman adu hareupan jeung jago-jago di satanah Jawa. Asana kakara ayeuna mireungeuh gerakan bedog anu model kitu tur teu dilakukeunana ku leungeun kenca deui atuh. Manehna mundur geus kataksir kumaha kahebatanana, kumaha kahebatanana ieu gerakan, kumaha kahebatanana ieu gerakan, kumaha kahebatanana ieu gerakan anu ngubeng. Kumaha kahebatanana ieu gerakan anu ngubeng. Bedog teh geus teu katembong jirimna. Iwal ti kokolebatanana cahaya buleud nutup badana musuh. Gana-gana wani narajang pinasti leungeunna bakal rampal dihakan ku seseket bedog anu ayeuna mangrupa baling-baling di luhureun sirah. Bari mundur unur-unuran kisilah teu weleh otakna digawe mikir kudu kumaha ngalawananana ieu musuh anu kieu. Ras kana pamaledogna tadi kita langke deui krewek bae manehna ngalanggem batu anu pabalatak di taneuh. Sakali nyokot menang tilu siki bari ngumpulkeun kakuatan batina belober. Tilu batu teh dibaledogkeun patutur-tutur nu pangheulana teu bisa nembus jari-jari anu nutupan badana musuh tapi nu dua deui mah bisa nyusup di antara hiukna bedog anu terus ngubeng sarta tembus ngapletruk kana tulang igana Bah Jagur. Ari pletuk dua batu pasusul-susul ari gero Bah Jagur ngagero sarta gerakan lancah maungna ngadadak eureun harita teh. Setan. Kurang ajar. Tuan itu kitu sia setan. Yo Allah. Iga burung aing ya Allah. Nyanyautan dalam sia kurang ajar yo. Kurang ajar setan deh sia Allah. Anu antukna Bah Jagur ngecat ngereles kanu poek rumah saketitih pangarti kaungkulan pangaberuh. Jajaten katutua besen teu mahi dipake naningan ki musuh anyar pinangih. Ari kisilah ngajengjen sajongjongan ngadago heula pihak lawan bisi balik deui ngabongohan. Tapi sanggeusna teh tela musuhna terus mabur ka kara manehna nyampeurkeun karna. Heug ditanya kumanehanana, ngaranjeung tempat asal muasalna.
Tapi budak teh ngabige ngan cipanona bae merebe masehan dua pipina bari curug dan nunyuk kana lebah beheungna harita teh. Ari heug teh ku kisilah diragap. Paingan bae atuh da urat beheungna ngagempeng lantaran jalan getihna kacanet si horeng panggawena bah jagur supaya budak teh ulah cocorokan harita teh. Ditotok lebah urat beheungna. Beheung budak anu bareuh teh ku kisilah terus diurutan lelaunan. Alhamdulillah kawasna karna teh masih keneh ditangtayungan ku Gusti Nu Maha Kawasa. Alhamdulillah kawasna karna teh masih keneh ditangtayungan ku Gusti Nu Maha Kawasa. Ari getih-getihna geus layur mah kakara manehna bisa nyarita. Pok bae manehna nerangkeun sabalakana yen manehna teh anak pasuta ti lembur gadog teh ya. Atuh puguh we teu kira-kira harita teh. Kisilah ngaranjugna barang ngadenge kateranganna ti karna teu sangka sasongo buuk geuning ieu budak teh incuna sorangan anu jauh-jauh dijugjug anggang-anggang di teang rek didatangan horeng si mana horeng. Kisilah teh sanyata nama ngaranna teh Aki Mursid ti Bungbulang. Pernah nati kota Garut mah ngidul ngulon nyaeta hiji patempatan anu tarahal naker tara kasaba kudu tumpakan. Ari lain mobil-mobil kontrak mah ngan bae ngan ukur semet Sumadra atawa pakenjeng kitu oge kalan-kalan teu unggal minggu paling-paling sebulan sakali. Luntakna ngahaja lain lantung tamuh laku lain lempang tanpa nu diseja tapi rek mangihan nu jadi anakna pribadi nyaeta pasuta anu mangkuk di lembur gadog nu pernahna di sisi situ bagenit pisan harita teh. Lain deui atuh bungahna Aki Mursid karna teh teu sirikna dirau di pangku bari dihujanan ku Cimata. Cimata nu ngebrehkeun ka bungah jeung kasedih sakaligus. Bungah dumeh teu disangka-sangka horeng budak teh geuning incuna pribadi sarta dina panggihna sasat lain dina tempatna. Nu jadi incu kedengaranapan musibat. Ari sedihna jadi naha mun teu bisa katulungan meureun manehna teh dina datangna ka imah nu jadi anakna teh ngan saukur bakal nambah-nambah caahra Cimata nu dilantarankeun ku kasedihan. Kumaha rasa bungahna pasuta barang Aki Mursid geus datang ka imahna. Kalawan bari mawa karna tur tadina kaayaan salamet jeung nu jadi anak kapanggih deui sigana teh pangna bapana datang ngahaja samata-mata pikeun nyalametkeun anakna tina panggawe jelema jaile doroi. Ngan maeroh sigana anu teu milu suka bungah teh ku datangna deui karna ka imahna. Ana meg teh hatena jadi asa berat. Ana meg teh hatena jadi asa berat. Teu beda tinu ditinihan ku gunung anu panggedena. Teu beda tinu ditinihan ku gunung nu panggedena. Puguh ningali karna teh geus teu beda ti neuleut cucuk nu nanceb dina bibir panon. Ari Aki Mursid digadogna teh teu lila. Maksud tadi oge salian ti hayang mangihan nu jadi anak minantuna teh oge rek nyokot incuna nu lalaki sugan dibikeun ku indung bapana. Ari pikeun maeroh mah kacida atoheunana atuh karena dipenta ku mitohana teh puguh kahayangna ge ulah aya di lingkungan rumah tanggana. Atuh pikeun pasuta nya leuwih-leuwih atohna puguh rek dibawa ku akina pribadi. Balik kanan terus cicing jeung manehna budak teh moal bisa sampurna didikanana lantaran yang hareupan nu jadi inung sakitu miceceubna ka karna teh. Rupana bae lamun teu sieuneun ku manehna mah ulah-ulah karna teh baheula oge geus diusir nya-nya abongkena ka anak kukut mani eueuh pisan ka nyaahna. Bakuna mah maeroh teh keukeuh ka nyanyerian ku anakna nu leungit karna nu sabenerna kapan nu jadi marga lantaranana teh kusabab pasuta nulungan wijana sarta terus diampihanana.
bakuna mama eroh teh kekeh kanyerian ku anakna nu leungit nyaeta karna nu sabenerna. Kapan nu jadi marga lantaranana teh ku sabab pasuta nulungan wijana sarta terus diampihanana. Ngan menang 2 minggu aki mursid ayana digadog satuluy namah manehna balik deui ka padumuka balik deui ka padukuhanana nyaeta di Bungbulang. Hiji lemur singkur nu beh jerona masih keneh dieusi ku leuweung geledegan. Pikeun karna mah lain deui bungahna. Barang manehna lunta ti lemurna teh sifatna nu carang takol malah deket-deket kana ku uleun teh ngaradak leungit. Puguh ge manehna ngabogaan kieu lalakuan teh lantaran ku pangaruhna nu jadi indung. Nu teu karasa pisan kanyaahna. Beda pisan mun dibandingkeun jeung ka adik-adikna nu 2. Hal ieu kungsi ku manehna ditanyakeun ka bapana. Tembalna pasuta cenah eta teh ngandarasaan wungkul pedah ka anak lalaki. Da sabenerna mah sarua bae indungna teh cenah ka itu ka ieu oge nyaah puguh ka anak sorangan. Dijawab kitu teh karna teu sidik teu nyarita deui. Dijawab kitu teh karna teu nyarita deui. Kekeh hatena mah teu bisa dipaling yen indungna teh maliding sanak. Omongan bapana kitu naso teh ngan saukur ngubar ngaber hatena anu ngarasa tugeunah pedah kudu jadi indung sasat dijieun anak tere. Ka indung bapana asli nyaeta Kagumilar jeung Kanyi Arum sama sakali geus pohoeun deui karna teh kungsi sakali-kalieun sok ngolebat dina hatena tapi ngan saukur samar-samar. Hantem dilelekan diinget-inget bet kalah kabeuki lieur. Antuk ramah biji sangkaan boga rasa sarta ingetan kitu teh ngan saukur meunang panggih tina impian wungkul atuh. Tapi ayeuna mah geus teu jadi pikiran deui. Sagala kajadian nu matak ngarobedakeun hatena geus tada kaalaman deui. Tinggalkeun jauh di Gadog, tempat balik geus sana ngajadi. Di tempat eta karena ngebrehkeun sarta ngerasa suka duka. Lantaran yang hareupan 2 rasa anu beda-beda, nu bijina tindung jeung bapana. Nu tumrapna ka manehna teu wudu jadi nimbulkeun linglung teu puguh cekelan, teu beda tinu pareumeun obor. Ayeuna sanggeus manehna cicing di akina rasa aman ting trim geus mimiti ting trojol daratang deui. Yang hareupan kanyaah nu jadi aki tumplek tamplok ka manehna sorangan lain deui pangaruhna tumrap kana jiwana nu beuki lila beuki baleg disurung ku umur kadewasaanana anu akhirna karena ngacangelek ngajadi jajak Karaspati hade rupa alus wanda sarta kapatri ku pangarti kasipuh ku pangabaruh sagala ilmu panembuna Aki Mursid estuning tamplok ka manehanana sorangan. Geus lain Rusiah deui jajaka nu ngaran Karna jadi pamujian batur salamurna. Geus jadi sabibir hiji jadi kembang carita batur sadesa. Karna pada mi heroi, pada mi dedeuh, pada mi kanyaa. Lantaran tindak tandukna anu salila napi karesepeun batur. Sarta teu kurang-kurang daek tutulung kasasama. Salemur pada melong sadesa pada ngawaskeun. Kabeh-kabeh pada kabita hayang nyamat ngabaeukeun bade pinuh ku harpan-harpan endah mun seug bisa ngapimilih ka dirina. Nu dilantarankeun ku rasa uruy heroi nu kapapanjangan, rasa nu bijilna ti mojang-mojang desa anu keur mejeuna sengserang panon sarta bijil bulu mayang atuh. Kitu anu kaalaman ku Karna waktu harita. Isu keneh pisan.
Aki Mursid kadua karena gesting arungkug arinit timahna mapai-mapai jalan jajahan anu gede nangan ukur isedwe saeutik ti jalan satapak kenca katuhun jalan teh samparan paselang jeung kebon awi anu ngagigidig bea kebon awi breh palawija saterusna huma anu taneuhna turun ungah paselang jeung gunungan taya aling-aling geus ngiuhan awak geus mimiti hareudang tonggong kesangan oge tina sela-sela kopeah nyurung kue kesang mapai pipi sanajan harita teh panon poe masih keneh hanap breh di hareup jalan teh nyagak breh di hareupeunana jalan teh nyagak breh di hareupeunana jalan teh nyagak kabeneran Aki Mursid mawakna mengkol kakatuhu jalan anu pinuh ku tetangkalan ting jeleg-jeleg carang dahan tangkal kai leuweung teh mimiti karasa iuh sanajan carang daun tatangkalan teh kekep kakara angin karasa ngahiliwir nebak kana awak tina sela-sela rajegna tatangkalan ngulibek nimulkeun hawa anu kacida segerna nyerecep tiis lir ibarat dihidan wae beki ditu kakayon teh beki galede beki ieu sari-sari geuman taneuh nu dicincak karasana beueus baseuh temong lukutan kawas-kawas langka pisan kasaba ku jelema breh hareupeunana aya gugunungan pinuh ku tetangkalan gede leutik harita teh ieu tempat dituju deh jalu ye cek Aki Mursid bari geek diuk luhureun batu ngageberan awakna kudu dukuy ngageberan awakna kudu dukuy karena nago gegireun bari nyuplak kopeahna ari karna luak lieur nitenan sakurilingna tangkal kai raja galede bangun geus karolotna keur umurna akar-akarna ting colocos kaluar ti jero taneuh teu beda tinu rungkal-ringkel jalan satapak teh buntu ngan semet dinya sakurilingna nu tembongan remetan tatangkalan sarta sora manuk mani recet sajongjongan mah ye incu jeung Aki teh ngaharenen we di dinya ngararasakeun kacape urut bieu lumaku nu lain lalakon deket-deket nu tara pirajeunan atuh nu tara pirajeunan mah moal nyaho yang di dinya teh aya gugunungan atuh kurobas luhureunana aya nu disada karena rikat ngali kaluhur adi breh teh monyet satangtung jelema taya buntutan mencrong kahanap kanu keur dariuk karena maling ngayek-yek kasima tapi barang red ka Akina bangun taya riuk-riuk leuwas atawa sieun malah kalah kasiga anu semu-semu imut red deui karena kaluhur monyet teh dadak sakala geus eueuh hantem dikuriling ku panonna bisi pindah tempat tapi tetela monyet teh ngaleungit da lamun pindah kana tangkal sejen mah piraku make teu katempo oge sorana piraku teu kadenge karena ujian tateh karena teu kudu rempan jeung salempang kapan maneh terek digembreng ku Aki Andika sora karena jeroning atina kitu ngelingan geus kitu mah karena ngarenghap narik napas panjang terus ngusap dada hatena teger kumaha behna sanajan bakal aya naon-naon oge nu kudu disinghareupan manehna moal ngejat bongan geus nyanggupan kana kahayang nu jadi akina
delehan meureun jiga nama Karna. Geus ngagoda ke diri anjeun eta teh. Kitu gerentos hatena sorangan. Karena lain hulang-hulang kitu ya tuturkeun aki yuk nana tuturkeun aki ya. Aki Mursid bari Noel leos kajeroeun pager temok bata. Koreleng kebelah kenca malibir sisi gugunungan. Breh temong aya kulah kira-kira 5 depak pasagi. Caina herang kenyas. Taksiran bae tina cinyusu siga nama. Kaayaan di dinya sanajan rada lenglang kakayon tepat digeledek teuing tapi cukup mata kemar mir pika keungeun. Red kebelah katuhu lawang guha merdong poek nobros ku gunungan. Rai bulu punuk karna make carangkat harita mah. Di papantes kawasna di jero guha teh pinuh ku demit nu sok kaganggu ka manusia. Jak, hayu, tong ulang-ulang gitu, kumaha ieu teh? Aki Mursid kamimitian nyarita. Ya, karena ujian teh lila na ngan 3 peuting. Sumuhun. Lajeng kumaha? Peuting kahiji sare di jero guha nya. Peuting kadua kudu ngeueum dina kulah. Tah engke ka 3 peutingna sare di luhur gugunungan. Tapi kade teu meunang ngagoler sare teh. Kudu diung oge teu meunang ingkah tina tempat nu geus ditangtukeun. Ari beurang nama menang sakarep-karep rek ngajentul rek sare teu naon tapi teu meunang kaluar ti wewangunan ieu. Kaluar tina pager bata oge teu meunang. Tah sok peuting engke hidep kudu sare teh di jero guha nya. Rek asup ti ayeuna oge teu naon. Tah sajero hidep sajero ning hidep aya di dieu unggal isuk cangtu aki ngalongokan bari mawa dahareun peknya sok didoakeun ku aki sing hasil anu dimaksudnya sok tong galideur kudu tigin supaya niat inju aki niat hidep bisa tinekanan Dengan dago jawaban heula leos bae Aki Mursid kaluar ti dinya. Ngingkig balik deui tuluak lieu ka tukang anu tinggal ukur karna cunggulik sorangan. Nu kadeuleungan tangkal kai tingrang kadak cuang cieung di tempat nu jauh ka ditu ka dieu. Tur geuman pikasieun. Dirarasakeun beukila beuki keung. Dedenge anu matak nyentarkeun kana hate beuki meuweuh minuhan ceulikna. Sorating korobasna ti luhur tangkal jeung ting glebuk jeung ting gledugna di jero guha. Tapi ari ditempo eueuhna naon kalah matak namahan ting sariakna bulu punuk rarasaan teh mani beuki kanel ngawid-wid ku karna teh harita. Hei Karna, tahan Karna. Sing inget karena tujuan. Lamun maneh jebleh jabati cilaka teh tangtu matak jadi raheut na hate Aki Andika. Sora di jero hate na kadenge deui. Teu gimir aing mah tungtungbuk oge. Teu sieun aing mah satungtungbuk oge. Karena ngomong sorangan sebagai jawaban kana gerentos hatena. Mending oge reureuh heula di jero guha. Hayang nyaho kumaha kaayaanana. Ceuk gerentos hatena deui. Kojengkang karena ngadeuketan lawang guha memang merdong poek teu kadeuleu naon-naon.
Sanajan tadi geus gilig oge teu burung manehna rada ngargo oge atuh. Ku teu kadeuleu pisan tincakeun mah. Pantesna teh ari C ari koleang manehna ragrag, ari C ari koleang bae manehna ragrag kana jurang nu kacidalung kawingna. Nah, sieun-sieun teuing ieu teh. Lah, kumaha beh na we pokona mah. Nu penting mah aing geus nganiatan supaya ieu niat apa bisa kacumponan jeung bisa hasil dimaksud ku aing. Geblus bae karna kajero bari peureum da sanajan beunta oge teu kadeuleu naon-naon. Nu ditincak teh rata-rata semu baseuh harita teh. Sabot manehna keur utag-atog sasat leumpang dirarampa teu beda tinu lolong. Ari gedug teh anu katembrag hareupeun kebegter. Hatena ngageter. Ari heg maksakeun dirampa horeng teh batu gede na keranan. Baseuh jeung kawas anu geus lukutan deui. Terus disasar dirarampa. Batu teh rada lempar. Teu nolih baseuh karacat karena naek gek diuk. Sabot rumpu rampa kena pesak rek ngodok bensin anak gaplok teh aya anu nyabok kana pipina. Aduh saya teh aduh meh baik karena ti cengkang bakating kureuwas puringkak bulu punuk na nganelan gaplok dikena beungeut. Gerakan refleks manehna leuwih rikat nungkup beungeutna. Alus nu mentas nyabok teh katewa karasana rada-rada kenyal jeung disada deui cit-citan langsung dibebeutkeun. Pedul teh lalai geuningan. Pokna teh kitu hatina lega ayeuna mah 50% kasieunna ngurangan. Cekes bensinna dihurungkeun bray bae caang meungeusan harita teh. Si horeng geus nepi kana tungtung guha. Temong batu-batu nyalohcor. Akar-akar kai nalobros ka jero. Nyarak celakan ngabijilkeun cai tina sela-sela batu nyerelek ti nyusu. Nyusukeun mapai-mapai sisi guha anu brasna kababalongan di luar teh. Pantes atuh di sakurilingna teh beueus da di ditu di dieu cai teh nyak celakan bae remes istuning atuh. Lila-lila mah panon karna geus biasa deui dipake nenyo dinu poek. Sanajan teu didamaran oge teu talag-tolog teuing eces kaayaan sakurilingna teh. Lila-lila leng manehna ngarasa tunduh ngerelek hae maning ngerelek geus teu bisa ditahan. Koloyong harita teh kabeh sisi nyarane kana sisi guha teu karasa deui reup bae manehna peureum saterusna nyegrek kerek teuing sabaraha manehna teh sare. Lili-lili sote pedah karasa angin ngaheok nebak tina lawang guha nyelecep karasa na kana kulit harita.